Coba mun orang jadi jalma beunghar bisa meuli HP anyar lah, baju alus lah, meuli taki-taki lah. Anu pasti nama orang bakal dibeli tah cungur-cungur anu geus ngenakeun urang. Hai guys, sebelum melanjutkan nontonnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan loncengnya. Hatur nuhun. Ngapun si Ian heula Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Jelema teh kumaha tuh nelpon teh. Ngomong. Halo. Salah gini. Aduh, saha tuh ieu teh. Si Tata ya naon. dah. Si Ian mah kalah tadi angkat atuh. Ganggu wae lah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Jainuddin di ibu kota baru Kalimantan Timur. Passwordnya, Pak? Kuku monyet rasa hancur. Mantap, 2 juta rupiah. Kore, saya senang sekali. Tapi Pak, iya sanes Jainuddin, iya Abi Tata. Keun wae da ieu sanes kuis. Atuh 2 juta nama benangnya Pak. Ejo sieu kana duit teh. Naon atuh? Alah. Ngabales Head. Keur naon Yan? Iya karek kudang sare. Dasar si Mambo. Naon mah teh nyebut mambo? Mambobo. Gerah udang atuh, sare wae. Apa nih geus udang? Bohong. Iya ngobrol jeung pean. Heueuh nya. Aya naon atuh mah teh? Dong ulin yuk. Aresel euy. Lah, nyawa sugan teh aya naon? Nya geus atuh dagona di tempat anu biasa. Oke, mantap. Assalamualaikum. Ya, ayo, Waalaikumsalam. Si Tata ganti naon ngaganggu wae lah. Duh, aya kopi euy. Mantap. Oh, nyaman kopina. Woi, Tak. Respect. Ayo tuh, iklim lah. Ayo tuh. Kemana ayo, Nak? Geus we ayeuna mah cang nyen kaulinan. Kaulinan naon dari mana? Cang nyen bandring. Wah, jong naon nu kitu geus teu zaman atuh ayeuna mah. Ulah kitu atuh. Justru cang ngalestarikeun kaulinan-kaulinan nu baheula atuh. Oh, oge nya euy. Geus atuh ayo. Mane mau atuh brogna? Heuh. Atuh kumaha tuh? Geus we cang nyen ayeuna mah.
Pinjam ka saha tuh? Lah geus we hayu. Bagus itu. Mana sa beuki pegang naon ya? Eta mikiran Randa. Corang naon pikiran. Aya wae. Nah, nya jadi gitu ip ayeuna mah. Nyeun KTP teh kudu ka Disduk Capil unit sorangan. Oh jadi gitu pak. Ya itulah itu balik makan sorangan dari kantornya. Ya, tah mikir gitu dah. Emang pak. Tapi dah itu bagian yang cai Emang bagian saha gitu ya, Kak? kan bagian urang. Oh ya tuh sok. Nah, bapak ge bagian saya. Mau atuh pak? Ya. Kayak. Naon deui ip? Iya mah tuh lumayan lah. Tapi madah teu. Ih, teuing ip. Ih pak. Gitu. Ih, ulah teuing. Keun we da imang jadi kewajiban bapak atuh. Ih ulah gitu pak. Iya pak. Nah, ya tuh nuhun aing maksa mah. Nuhun ya. Mau tuh pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nuhun ip. Baheula keur ngeunaheun minyak tanah aing teh masak. Terus kita pindah ka Nagas. Terus pindah ka Nagas. Gasna teh ngadon langka. Aing kudu malas ulung deuk kieu deui lah. Ampun. Ari sia naon atuh? Eta mana naraona ngaruas wae tuh? Hampura tuh. Heuh atuh hampura mah teh. Tadi teh urang ka imah maneh. Gura-gero tapi usaha saha kadenge di dieu keur gedak-gedok. Pek teh heuh maneh di dieu. Ya kieu bedog urang teh. Nyemedok jeung naon? Eta jang nyeun bandring eta cagakna. Itu ruas aing kadek. Itu nyemeula nya. Asa bedog wak lah. Ada eta rompang tah. Oh, Atuh bae we teh pira bedog. Wah, tutup teh. Tah, sigana alus euy cagak tah. Lah eta mah butut atuh. Butut kayak banget sia. Naon yen? Yang butut kena banget mana tuh? Mana leuwih butut? Ari sia teh, urang mah butut ge geus payu ka Mai Uti. Lah kumaha maneh we ya. Geus buru ala. Aduh. Kade tah. Tah sakalian tah jeung jamuna tah. Wah, mana tah wae tuh. Ih, sakalian atuh maneh teh. Tah eta tah eta. Asaknya eta. Tah eta tah. Wah, mantap tah, gede euy. Duh, lejat sigana ya mah euy. Menilami pisan si Ayan teh. Ongkorek ngajak ulin. Tah, kakara ieu nu alus yan maneh malah. Oh, bener tak? Ada tak? Ada lampunya? Ah. Geunah coba jambuna tak? Tah teh mah ketu. Aduh. Sok. Kada lampu tak? Ini jambang ngeunah jambuna euy. Mana? Ba dia. Abjen tak? Tuh mun bisa mah ngalah deui jambuna tadi ngeunah euy. Geus atuh sia manitah wae. Sok. Ambil jambuna. Duh, ngeunah jambu teh euy. Habis ya tak? Ayang tak? Kop we lah. Dah. Bang, ngeter tak? Wah, nu nelpon. Tah, Mai Uti. Halo, nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saurna bade ngajak Amang ka Pines. Kapinas. Ih, Ama kapan kamari nyarios bade ngajak Amang neng ka Pines ayeuna. Oh, nya. Hilap neng pun tanya. Nya tuh ayeuna kadinya nya.
Muhun atuh sok diantosan. Ya ya neng, ayeuna ka dinya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pohon tak orang tuh janjian teh jeung Mai Uti. Janji orang. Tak. Hampurannya orang mah bisa ulin jeung maneh euy ayeuna. Rek kemana gitu? Saya janji jeung Mai Uti. Oh, jadi mentingan ka Bogo ti badan sobat maneh. Lain gitu atuh maneh teh. Urang saya janji soalna mah. Lah juga tuh. Tak. Teu boga duitna. Maneh. Ya, Wah, 10.000. Ai yang bensinnya mana? ya ampun, maneh segala wae tuh ya. Ari jang jajana? Ya Allah, Rianto, butuh sabaraha tuh? 20.000 dewe. Da urang duaan yang Mai Uti bisa teu mahi. Tuh ya. Tak kitu atuh maneh teh CS urang maneh mah geus respect heula atuh. Nu nyata duitna. Kade tuh di jalan bisa labuh. Cie, perhatian maneh. Lain perhatian ka maneh, eta kasih jagurna nya. Sugan teh ka urang maneh teh. Geus eta. Yuk. Oh, nama kudu sukses. Ketemuan jeung Mai Uti jalan-jalan. Hai. Kabogoa meni gelis pisan euy. Ih, si Ama menilami pisan. Nya ning ate hilap. Terus ayo ah, ayeuna mah mangkat visit honten manten. Atuh maaf atuh neng. Ya jagur ah. Kurang jalan-jalan yang Mai Uti. Ya neng. Terus? Oke, ayo ah berangkat jalur. Jalan-jalan jeung Mai Uti. Coba nih lah bandingnya. Boloho cian mah. Diajakan ulin, kalau mending kena bubugohan ya. Wah, mantap euy. Gede cai euy. Tiga sisan kuip euy. Kebenaran ieu mah. Encong centang. Alah. Ih nyeri euy. Kelakuan saya geus wani ka urang. Benanghakan sih serpent. Dagon poe sia. Alhamdulillah tuh. Euy. Iya, kurang kemana ayeuna? Wah, meni indah kieu nya Neng, Dharma Caang Cikoneng teh. Pindes teh. Aya neng kupit. Maneh teh naon lu sok ngaganggu wae ka buku urang mah teh. Bejakeun geura ka si bewok. Juk bejakeun ka si bebok da teh sieun urang mah. Ah, bener sia. Latihan, sieun saya teh masuk mau bedog. Teuing lah. Aya Kamil nuju naon di dieu? Amang we neng. Sareng saa?
Sarang ieu anan adi abi. Terus Oh, terus yeuh itu penting ieu. Dasar jelema gorpat bisana aduan. Bebel. Neng terang tuh. Kami diibaratkeun neng teh ibarat irung jeung leho banget. Walaupun sedang sakit selalu bersama. Terus teh kami diibaratkeun teh ate teh ceuli walaupun tak terlihat tapi selalu ada buat neng. Mang. Ningali gerak kalau orang gelis tak? Nyaan gelis. Ya atuh. Ngan hanjakal mang. Naon Mang na butut. Segede babol mah teh. Ya wae. Dasar. haus. Oh nyatu sekedapnya melarian dari belakang ini. Penengin kamu mananya? Naon? Tuh tempo. Kopi nasi kaleng kabogoh ari sia ning. Kumaha teh boga kabogoh? Aya aku mah. Itu sih. Geus lah, meuli dahareun nih. Rasem. Mana duitna? 1000 mah itu. Jadi ya tuh. Hejo karena duit teh sia mah ning. Gua adi gitu duit. Ada teh jiga Neng Fitri. Nuju naon Neng nyalira wae? Anan nuju kieu we aya nuju naon di dieu? Kan nuju mengsarang si AA. Oh, Bade di baturan Neng calikna ku AA. ulah Nah, apana nuju nyalira? nyatu sok. Neng terang teu basa pertama kali ningali Neng di pos ronda ateh sawengi teu tiasa bobo. Kunaon sereungit? Henteu Neng sereungit mah. Kunaon atuh? Ateh kaingetan we Neng Fitri. Nah, geni. Kana ateh mikir basa pertama kali ningali Neng di pos ronda meni asa gelis-gelis teuing. Sia mah sok lebay. Ih, aslina Neng. Da abi ge sami kayak mutan we Maknya Neng. Aslina Buah-buah orang teh jodoh Neng. Aduh ka atuh masalah jodoh mah. Panas.